Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tarik ngajawabna tong eleh ku dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu atuh da ngalagu mama eleh ku asrolani aing ge. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifah wa wa'ada alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwaja. Al-ayah sadaqallahul azim. Rame mana ayeuna jeung kamari? Rame kamari, tong sok ngawadul. Ngan ai kamari mah ramena mungkin tidak beraturan, ari ayeuna mah pangaosan. Ari pangaos teh harga. Jadi nu hadir peuting mah ieu teh jelema nu hargaan. Jadi masing sadesa mariuk jelema aya 4.000, lamun nu hadir ngan sakieu tah nu hargaan teh ngan sakieu. Nu sejen mah hargaan hartina teh kitu. Ai pangaos sabaraha pangaosna, sabaraha hargana hartina teh. Jadi nu kamari jeung nu ayeuna, nu kamari datang ayeuna teu datang, tetep we hargaan jelema nu ayeuna. Kahartos. Eta mah lain ceuk kuring ceuk Gusti Allah jeung ceuk Rasul. Mun teu percaya paeh heula cobaan. Kayak bakal bukti mana jelema hargaan jeung jelema nu teu hargaan. Tapi teu nanaon dah nu hajat meureun hayang hiburan. Ngan eta mah sagala rupana tanggung jawab nu hajat we di akhirat gitu. Tinggal balik matak siap oge siap jeung tanggung jawab dunya akhirat. Nah kitu we ustad ayeuna mah. Ustad para kiai tong eureun dakwah tuluykeun jiga kitu. Ulah sieun diancam modar kajeun. Tah siga si ieu. Ek paeh rek diteluh pek mental maka aing gitu. Alhamdulillah salama ieu lain mental malik malah lodar rek neluh aing teu bae lagi pek ayeuna. Gitu sabab geus boga kayakinan bentengna lain pelor, bentengna lain bedil tapi Allah. Saat bisa ngelehkeun Allah. Nah, tukang teluh, cetek. Pemuda, dah. Kitu nya. Mana sing kuatkeun. Jadi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jama nyontohan kahadean batur nuturkeun maka tah nuturkeun teh teh ganjaranna tepi kanu nyontohan. Bapak Unar ngayakeun pangajian penting ayeuna Jujun ceramah jelema edan jadi cager gara-gara ngadenge ceramah Pak Jujun. Maka ganjaran jelema anu cager teh tepi ka Pak Unar sabab si eta jadi cager teh sabab ngadengekeun pangajian nu diayakeun ku Pak Unar gitu. Sabalikna wa man sanna sunatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jama nyontohan kagorengan batur nuturkeun maka kagorengan jeung dosana nu nuturkeun tepi kana nyontohan. Kamari ngonang dangdut terus anu mabok. Eta sababna jelema mabok teh sabab rek nonton dangdut nu diayakeun ku Pak Unar maka dosa nu mabok teh tepi ka Pak Unar. Lain heureuy ya hadis. Lamun teu percaya coret hadisna. Nah Pak Jujun serambut ngonang kieu Pak Jujun cenah nyarita teh beut deui kada nyarekan lain nyarekan ngelingan. Pan tadi ke ceuk ustad nu geus mah geus ngan kan di hahareup. Nabi saya nu rek hajat di mariu mikir heula kira-kira geus siap nanggung dosa can. Boro-boro nanggung dosa batur dosa maneh ge ngajabreg keneh loba. Komo ngurus-ngurus dosa batur. Kahartos. Ieu teh anggap kanyaah ti kuring ka urang dieu. Kahartos. Oh cenah tong ngonang di ajengan kieu fanatik kumaha maneh rek ngonang di heug teu kajeun siapa takut tadi onang kurang Mario ka aing mah ngantri nu ngonang mah kudu genep bulan daftar ge ngonang si Jujun mah ieu balin heureuy jadi bisi ulah ngonang di geus we onang ajengan anu pabaliut ka ditu gitu sim kuring ngahaja nyarita kieu supaya kapayun jadi peringatan ieu dakwah ngaranna kartos wakeun sagala rupi anu dianggap lepat munggu Allah kaya sabul hajat sing diampuni ku Allah segala kelepatan Pak Unar sareng besan-besana amin. Segala kasayan Pak Unar sing dicatat
jadi kifarat tina sagala dosa anu dilaksanakeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ganda asrolani mah ku aing dilagukeun ayeuna ge. Cetek aduh pusing mas, aduh pusing. Pusing 7 keliling rumah tangga laka senenge sampai aneh mabok bae. Cetek ngalagu kitu patut. Caringin sisi astana melak tomat sisi sawah. Mun kawin make agama datang rahmat jeung maghfirah. Mang Amin dahar tambusu Mang Iip nginumna cangkir. Lamun kawin make nafsu datang hansip mawa gegenir. Caringin sisi astana melak tomat sisi sawah. Mun kawin make agama datang rahmat jeung maghfirah. Neng Afifah nikah sang Cep Ahmad nganggo aturan agama syarat rukun dicumponan. Panjelma abring-abringan ti subjedur pika berang jedar pika sare jedar pika peting jedor ngaduakeun sadayana. Tokoh masyarakat, ulama, sahabat dekat, tetangga, kerabat hadir. Lamun Ahmad jeung Afifah pageye-geye di mariuk sacan kawin pasti jelema ngaromongkeun. Teu wani hareupeun ge tukang mah ting harewos. Dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, dari pintu ke pintu, bisik-bisik tetangga. Kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di kalbu. Da masih nyanyi ge aing mah mulai nu joget mah. Tuh. So, ayeuna panganten geus nikah Afifah ciuman coba kusaha ku Ahmad. Ahmad galentoran ku Afifah. Aya nu protes moal. Aya urut kabogohna. Urut kabogohna mah ningali Ahmad kawin ka Afifah teh ngaliwat ka dieu teh bari cerik teh bari nyanyi. Tadi teh tak percaya tapi ini terjadi. Kau bersanding duduk di pelaminan, air mata jatuh tak tertahankan, kau hianati cinta Icih ini. Pamana urut kabogohna neng Icih kabana suka jero kamar panganten aya nu ngintip, capek nama nu ngintip. Ahmad mah jeung Afifah ngeureuyeuh we. Sabulan sabada nikah ngawitan neng Afifah orologan kunon Afifah asup anjing dipariksa teh positif hamil. Ari hamil puguh salakina mah moal era ngabeja-beja bahkan bangga salaki alus gawena. Ditanya ku tatanggana muli ti mana neng Afifah wangsul ti bidan CEN. Misalna nu nyana EN. Ari nikah tos sabaraha sasi neng teh 4 sasi ariana hamil sabaraha sasi 4 sasi. Ulu panginten nerasnya. Sanes neras abdi mah CEN da mauna we sareng Kang Ahmad siang wengi. Protes mau CN moal paling ge ngadoakeun neng ada yang dipercanten mah didoakeun ku eteh neng nasing sehat, putra nu dikandung nasing sehat, ngalahirkeun nasing lancar, putra nasing soleh solihat. Caringin sisi astana melak tomat sisi sawah, mun kawin make agama datang rahmat jeung maghfirah. Samulina Mang Amin dahar tambusu Mang Iip minumna cangkir, lamun kawin make nafsu datang hansip mawa gegenir. Dicir di mariuk aya ranran han ken. What the meaning of ranran han ken? Izradna haneut kene. Aya urang pamanukan nerkandon nganyang ka imah rana nganyangna jam 12 peuting tong nyalakeun hasip lamun karek nolol geus dibletok runa ku hasip. Dabongan nganyang ka imah rana jam 12 tapi teh mah boro-boro rana budak ngora ge marurahan na mah ibu. Di Bandung mah loba ABG di Bandung mah. ABG teh anak baru gede. Nu sok dibabawana teh ku ABB. Aki-aki beuki budak. Teh itu masing aki-aki ge asal beunghar mawa mobil ngelaksonan budak ngora teh payu tidit tinggal aja budak ngora teh nepangkeun nami abdi. Loba juri guys nama. Bahkan aya mah kolot teh geus teu ketat ka anak teh baheula mah kolot teh bawel mun aya budak bebeja bapak-bapak mama abdi bade camping kolot baheula mah bawel ka mana camping jeung sa camping mawa tenda sabariji lalaki awewe dipisah teh mun aya naon bapak minta tanggung jawab ka saha baheula eta mah ayeuna mah tara bade camping dibere we duit teh campingna teh lain jeung sakola ngan genepan lalaki 5 awewe hiji ayeuna mah tenangan hiji ari camping kan utariri sabang sani Patengang Lembang di Bandung mah Cinulang ari beurang mah gali tarwel wadeun tenda bade nyaranyi di Curug Cinulang bulan bentang rembongan hawar raya tembang asih tembang kadedeh duaan ngan geus peuting tiris suka jero tenda lalaki 5 awewe hiji laguna jadi beda lagu kentong bu protes moal sakbit do dalam siatong protes laguna jadi kieu budak leutik bisa ngacung
cicing tong protes kumaha nyanyi welin ngapung ieu ngacung babaku ngacung na peting nguriling ka karayapan anu haneut-haneut sarupa ting bubuahan buahan haneut ke kapangi sabulan sabada camping mimiti bubudak orolan oh kunaon nya asup angin di parisa teh hamil karek bapana molotot ari geus puguh hamil eueuh bapanaan eueuh salakina mah teu bisa ngajengkeun diri pisan sia teh ha beleku bodoh wah dicarekan rajin galak geus kajadian lain ti tata dia kalakuan ieu budak bingung rek jawab menang si A da si B ge neuneun saham rek jawab menang si B da si C ge ngairungan akhirna budak diringkep 8 bulan borosot ngalihirkeun orok susah nengan ngaranjang orok diaranan eta orok teh si oyong da menang gotong royong manawi paunar sareng besan mah teu kitu ningal cek Ahmad geus deukeut jeung Iip Afifah digeroan duanana Ahmad Afifah come here ta'al mene si Rasdela ka dieu tong diengkekeun kawin sia ditikahkeun ta ieu pernikahan teh perkara gede disebut gede lain pada gede panggungna lain pada loba nu hadirna lain pada alus dekorasina lain pada alus susuguhna disebut perkara gede sabab ieu perkara ngahalalkeun nu tadina haram tadina Afifah jeung Ahmad haram bergaul biaqdin sahihin kalawan akad nikah anu jadi halal maka ieu perkara dipandang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sagala rupi nu kaluarkeun ku paunar sareng besana sing digentosan ku Allah anu berlipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin. Da ieu teh kikian teh make duit, ece teh make duit mah jadi. Kikian teh make tiud dieu teh. Tiud duit nyieun panggung make, balanongan nage, dekorasi nage, susuguna oge, sound systemna oge, pajujuna oge. Jelema uing mah duit. Pajujun duit. Dina nyana ge atuh paunar mere duit tong beuletak beletuk teuing meni tersinggung aku. Memang ngomong teh mikir heula bijah. Aya bijah aya. Ulah sok tuturut. Ulah sok tuturut. Duit muning, keur ngomong duit kana muning. Urang Sunda mah ngomong teh sok diheulakeun mikirna paneuri matak sok saralah. Ibu jawab sia ibu mun teu ngajawab nyeri huntu sia ibu jawab. Ibu meuli kasur keur naon? Keur sare jagoan, urang Mariuk jaragoan bisa meuli kasur keur sare. Diteun kuring mah teu bari saeun meuli kasur keur sare teh. Di kuring mah meuli kasur teh keur beuntak. Monya meuli kasur keur sare. Aing mah. Meuli kasur mah keur beuntak, beus keur beuntak. Kasurna sok dipake sare. Ibu bunga ayeuna bunga sadena bunga. Nu bunga lain ibu bungku panganten upang bunga nama al-far'u farhul urus al-far'u farhul urus wal waj'u waj'ud durus nupang bungana teh bungana oleng panganten nupang nyerina nyeri huntu ngan kabunga neng jeung encep neng lamun diukur ku lobana jelema ayeuna ge baralik lamun diukur ku dekorasi dibongkar isuk ge lamun diukur ku pajujun balik pajujun ayeuna ge kabagjan neng jeung encep kudu diukur ku konsep rasul lamun neng jeung encep hayang bagja abadi dunya jeung akhirat kudu siapkeun opat perkara lamun ieu nu opat kapimilih ku neng jeung encep baris bagja neng jeung encep dina hirup amin. Pajujun abdi gah yang bagja pokok namun ieu nu opat kapimilih ku urang saha wae jelmana urang baris bagja kitu dawuh rasul urang ngaji eta wae malah we gancang bener cek nabi cenah kieu arbaun mil sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu shalihatan opat perkara lamun opat eta kapimilih ku cep Ahmad ku neng Afifah maka neng jeung cep baris bagja hirup mana nu opat nu kahiji an takuna zaujatuhu shalihatan bagja jama lamun ngabogaan pamajikan shalihat bagja jama lamun ngabogaan salaki soleh tegasna bagja jama lamun ngabogaan pasangan hirup anu ibu palai put oke ka pamajikan sana goreng sungut soleh we anger eta mah soleh ngaran jika beus bahagia ti Tasikmalaya rek ka Bandung asup jurang plus beus naon eta nu kana jurang bahagia jebrot teh tabrakan saeta beus naon nu tabrakan bahagia eta mah ngaran soleh jeung solihat cirina geus aya na kaset pajujun neng setel dewe ku neng lah lamun teu gaduh kasetna meser ka toko lamun teu gaduh artos nginjem ka tatangan nu bogeun mun nu bogeun hees we ngan ke neng Afifah mah pajujun gaduh oleh-oleh neng aya neng Afifah teh aya etanya neng Afifah teh nah bener kudu kitu atuh aing ngonang ajengan dengekeun ulah ieu mah ajengan gogorokan panganten ka kamar runtuh siaranyangna heula da lebar atuh ngonang ajengan teh didengekeun alhamdulillah balalager daun ke neng ceuk Ummu Sulaim ibu apal ka Ummu Sulaim teh ibu kudu ulah sok gengsian cai ngaji teh nyaho mah teh nyaho we ibu apal ka Ummu Sulaim teh sarua uing teh nyaho apa sote tina ngaji cek kitab di Ummu Sulaim teh jadi sahabat
istri hiji sahabat anu soleh nu Rasul diadvis teh ku Sulaiman cenah kieu istri solihah teh istri anu bisa ngajaga ceuli panon jeung irung salaki naon cenah Bu istri anu bisa ngajaga mana ceuli mana tepok ka panggung istri anu bisa ngajaga salaki aing cek nang Apipa teh enteng Kang Jujun Apipa mah rek mesere helm we Kang Ahmad rek di helman ulah berateun hiji istri solihah teh istri nu bisa ngajaga ceuli salaki nama ibu loba awewe teh bisa ngajaga ceuli salaki balik gawe lu ater keneh kesang limpek lap kesangna buka dasina sok kitu urang mariung tara ka salaki ada apa tara make dasi nu sok dibukana naonna kolor jual kana kolor weh berarti loba korban narkoba iya narikan kolor bapak salaki datang teh panggil anu mesra ku ibu teh ibu lain salaki datang teh jauh keleuweuh nyanyi Kang abdi serakeun bongan taya kasenangan tu tingali istrina pamimpin tu tingali istrina paletnan mas rencem gedong sigrong sawahna ngaplak mobil Mercy pang anyarna ngeluk salakina teh da rumah teh bisa mere duit hese pan ngalang duit ayeuna mah ningali salaki ngeluk teh lain beuki karunyaeun aweweuna mah kada beuki warani gorowok deui Kang abdi rek balik ka Gadung Mariuk talak mas susulkeun bae ngadengerek balik-balik mereuwas makanya usum hujan tiris bertahan seetik salakina cek salakina meme urang pepegatan pan salakina rada ngagerem atuh akan rek mere pepeling teu sakabe pamimpin baleunghar loba kene zaman ujalujur geus tong sok loba catur gaji sabulan mahikeun resiko dapur ngeluk rek balik ka gardu oge teh dibere ongkos jang wajib-wajib acan ai bere teh hujan tiris meureun ta biasana mah awewe lamun geus tiris mah sok ngajak damai ti heula ulu beli demo tadi ada lakon di Garut mah aya dara karek ngalirkeun angka hiji di imah bidan salakina datang rek ngalongo ka imah bidan karek nolong tina pantau joli carekan tah biang keladina datang aing teh hamil teh gara-gara maneh mung deui aing boga anak teh nyeri teuteuk sia nu manehna ceuk salakina naon nya teuteuk daripada pas saya keluar bari mikir teuteuk banyak kudu diteuteuk bari mikir bari lempang bari ngitung kancing teuteuk entong lempang teu sadar kawahangan di wahangan aya kuya keur moyan teuteuk entong lakadala deuleu itu hulu kuya rada jiga anu aa teuteuk hulu kuya bawa deui ka imah bidan ti kajauhan tu nya cenah geus diteuteuk pamajikanna ge semua era teh saliwat teh nya cenah hampura we cenah lain teu karunya ka pasti nyerina mangan mung boga anak panyeri boga anak teh geuning aa biasa pan kakara saya caritakeun geus lila 40 malam kemudian asa sinetron salakina sare di patengahan pamajikanna di kamar igorowok teh di kamar aya naon nye di dia tuh babona sakit nyai keur naon geus diteuteuk teu bisa ngomong pamajikanna tah geus 75 penting meureun teu kuat gorowok teh aya naon nye meni nyentak di dia tuh sarena ngajongkeun wae geus beureulah kabeli geus kewanya geus di pamajikan anyarnya coblak cek salakina teh maneh manu ditah neuteuk maneh anu ngesewot maneh da aing malintah yang deukeut sila ka hayang geus diteuteuk gorowok teh pamajikanna korean we atuh sugan aya tunggul-tunggulna cicing budak maneh mah ngarti bab tunggul ieu mah 17 tahun kagigir jadi begini neng jaga suami supaya tidak mendengar perkataan yang tidak enak seperti begitu juga neng oke kudu dijaga konsep supaya teu ngadangu istri teh perkataan nu kirang raos dan rumah tangga mah sok jadi masalah teh perkara leutik ibu masak salaki gawe balik gawe di tawaran dahar atuang pas kasanangeun kurang uyah cek urang mah cukup we kieu lalaki bijaksana mah nyunkeun uyah sakedik bisa atau kieu mah raos angeun teh komo mun diuyahan deui mah leuwih alus eta mah bahasana ieu mah lain rumah tangga belasan tahun teu bisa keneh ngangeun kurang uyah we ngangeun teh teu kaduga balik uyah sia teh pambalikeun ku aing 7 truk kira-kira ibu lamun dikitukeun ku caroge raos teu Keur mah bakat capetan geus aya di doping jika pemain Korea na Piala Dunia atau ngocoblak eta teu angeus-angeus tuh da kaing mah sia teh nyahkeun we padahal teh minta hudang sare sangeus-angeus gawe teh hudang sare nyetrika nyeuseung moal piring moal wadah ngepel ngurus anak sia opat-opat hiji kutil hiji bisul hiji budug da budug mah turun ti maneh turun ti bapa maneh turun ti ake maneh la ilaha illallah gara-gara angeun kurang uyah mah moal turunan pan gelo eta makanya jaga ya perkataan. Kalau sekarang panggil sayang sampai selamanya panggil sayang. Kalau punya anak tambah tidak sayang menjadi papa atau ayah atau mama. Akan nggak gitu ke diajar jeung si teteh. Mata dibikin mesra saja sampai hari ini. Lamun teu kitu bahaya. Encan gogoda. Depan cek ustad teh hideung-hideung oge payu.
bener tuh, boro-boro Ustaz Hasan, boro-boro jujur Ustaz Hasan payu ngan candaekeun aja Ustaz Hasananya. Ka uing ko mau biar gini temongkeun ka Ustaz nu SMS awewe hayang jadi pamajikan kadua katilu kaopat dia anyar. Nu iseng ka uing bahal biasa. Matak si teteh mah neng sok ngambek ka sok cemburu ka atas sok jelas kieu cenah. Aya mah makani moal dintennya cenah ceramah di mana-mana sok manggih istri anu agarulis mun abdi geus peot mah di piceunnya ku ayah teh. Ceuk akang teh don't worry baby. Jangan khawatir mah sumpah daripada kudu biceun mama ayah mah leuwih hade namahan gitu. Beuki ngamuk pamajikan. Makanya ciptakan gitu ya. Yang kedua, jaga mata dengan hidung suami. Sabab kieu contohnya Cep Ahmad damal di Jakarta. Wih ka dieu sasasi sakali tumpak beus Asep Ahmad. Beus mah nujokna 3. Ahmad di tengah ken caeun anu geulis awewe katuhun awewe geulis. Nganu katuhun mah keur hamil. Ahmad mah bager teu ditanya mending teu wawuh daripada pi omongeun mah. Nyebut rokok Ahmad. Rokokna nu mahal teh Ji Samsu tanu nu murah jinggo. Ahmad ngarokok. Karek tilu kenyot Ahmad ngarokok geus ditepak ku si teteh nu kerahmil teh. Naon teh meuli reuwas. Tong ngarokok tuh jang. Kunaon kitu? Solider atuh. Nya kunaon kitu? Ke teteh mah teh naon teh jang? Ya keur pun anak, teteh teh keur hamil. Oh, punten teh manawi teh teu nuju hamil pareuman rokok teh ku Ahmad. Peureum ya Ahmad teh. Di peureum-peureum teu peureum bae da inget we ka Apipah. Sabulan teh teu panggil abluk nangko belak nangkar ningali gunung asal anjung emut we ka Apipah. Hulu beus ge jiga hu Apipah. Pan geus inget mah sagala kabayang nih. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu, kekasihku. Gitu cek Epitumila mah. Epitumila, Epitamala mah da ngeunaheun uing mah Epitumila we. Di peureum-peureum teu peureum bae barang kakatuhun si teteh nu kerahmil teh anjing sakrokna malung Ahmad pinter ditepak ku Ahmad si teteh. Tutup. Kunaon kitu jang? Solider atuh teh. Nya kunaon kitu? Keur abdi mah teh nanaon? Ieu keur pun adi. Cicing pokona Ahmad bawa adi. Ari barang datang ka dieu keketrok. Assalamualaikum. Peace be upon you. Afifa, where are you honey? I'm coming. Open the door please. Cek neng Afifa. Ahmad? Yes. Wait for me, just minute. Ayo ngomong bahasa Inggris, laga Mario. Antosan sakedak, begitu muka patos gua teh mau geus ngageulis pek teh mawa sisir kerep. Hapunten abdi teh can kabujang ibak-ibak acan, nu juga lah peterakan kutu. Buru susah kali ngelut teh 20 siki nila lintu. 10 diadukeun 5 ditinas 5 dicetrok. Tong nyalakeun salaki mu salaki karek nolong geus kabur deui, da boga neng teu bisa ngajaga panon jeung irung salaki. Nya kitu deui encep kudu bisa ngajaga irung salaki. Kena-kena usum duren dahar duren sorangan, balik ka imah teu mawa ceuk pamajikanna teh. Meuni aya duren meuni seungit, menta atuh duren. Cek salakina teh ieu we cenah bauna kana irung pamajikanna teh. Pamajikanna dendam, awas ya. Pas penting pesalakinan noelan kahayang penyakit mah na jadi. Mah gitu. Kita teh kanyahoan suruh pamajikanana kana irung salakina ieu we cenah bauna. Nah bau kitu majeun aku mah dinya we, nu tarang isang mah bau we meureun. Doakeun. Mudah-mudahan Neng Afifah sing solihat kanggo Cep Ahmad, amin. Cep Ahmad sing soleh kanggo Neng Afifah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sateuacan dilajengkeun urang doakeun heula panganten ku sadayana lebar ieu jelema seueur teu ngadoakeun yuk. Urang doakeun yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun anu teu ngadoakeun mun maneh kawin mal didoakeun. Atawa nu abal jujur aya urang mah geus kawin, mal aya anu ngadoakeun. Jadi kudu rajin ngadoakeun batur meh didoakeun ku batur kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapa unar tos didoakeun matak tong rugi ngonang ajengan mah tu jelema loba didoakeun makbul yakin sabab lebih ke 40 mana kan tembus ka langit Allah. Pajujun penting oge jangdut ngadoa ngadangdut make doana. Oke sekalian bagaimana digoyang terus. Oke, sebelum kita lanjutkan goyangannya, mari kita doakan kedua mempelai. Semoga mereka mencari pasangan yang abadi dunia dan akhirat. Amin. Lagu selanjutnya, inilah dia goyang domret. Terekel kalau huruf panggung balad dajal teh dada jeung bujal keleuweuh nyanyi goyang domret eta doa karek tepi ka dinya ge geus ragrag deui murudul ka handap tepi ka pangeran ge.
hiji tah jadi neng doakeun ku akang sing abadi sing soleh solihat duanana amin. Boga pamajikan soleh, boga pamajikan solihat, boga salaki soleh, cukup sakitu? Tak cukup neng, tuluykeun program kadua kayaknya kumasaun nabi bagjat neng jeung cep lamun boga anu kadua naon wa auladuhu abroron bagjat jama lamun ngabogaan anak incu buyut bawa jang ngawareng udeg-udeg kakai siwur katuncar mawur barapa kalengpreng kulalang lep bulan nang hare-hare nu saroleh 12 turunan kang anak incu buyut bawa jang ngawareng udeg-udeg kakai siwur katuncar mawur barapa kalengpreng kulalang lep bulan nang hare-hare tamun sepi ka hare-hare jauh ieu kawetan ieu ka kulon hare-hare we tegesna bagja jama lamun ngabogaan putra anu sok rumah tangga puluhan tahun masing mesra oge teu boga anak mah kurang we bahagia teh leres teu kurang kumaha mesrana sinada nadi tapi teu boga anak mah leweh we geuning sinada 10 tahun sudah kita berumah tangga bijil pan laguna ge namun belum juga mendapatkan putra untung sinadina bager. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa sebagai colang itli cadel. Bagja jama lamun ngabogaan putra anu sok, paralai urang mariu kagungan putra soleh palai. Boga budak mending 10 soleh, mending 100 soleh. Tuh udah kompak ditanya anak mah. Jawab atuh sing lengkap ngame katuliskeun malaikat urang mariuk boga mending beunghar mending miskin karena beunghar mah kompak da ternyata beuki karena beunghar mah hayang kabeh padahal nu beunghar teh siga nu ngeunah padahal mah udet dengekeun nu beunghar mah rukun Islam lagi 5 nu miskin mah tinggal 3 rukun Islam yang nu miskin tinggal 3 hiji syahadat nomor 2 salat 3 nu miskin mah teu kudu zakat dahakna ge narima zakat lumayan eueuh 4 puasa bulan Ramadan 5 nu miskin mah boro-boro jang init ka haji jang init ka sukamandi oge menangi nyeum timang lili mending beunghar mending miskin nu beunghar mah mun boga sawah-sawahna ditanyakeun di akhirat mun boga mobil-mobilna disoal ke di akhirat nu miskin mah ditanya teh salat ngawungkul makin loba harta makin loba pertanyaan makin seeutik harta makin seeutik pertanyaan mending beunghar mending miskin keder bener mending beung bari salat gitu mending beunghar bari soleh gitu Pak Jujun mah uing soleh jadi salat uing salat jadi soleh apaan dalang ai wayang mah kumaha dalang ceuk dalang saur miratan dane panjang sinengi sabdaya uning saur miratan dane panjang sinengi sabda uninga ya sabda uninga wala bakti deui ngasih ya deui ngasih wong ngasih ojo ketara tupak tumpak tung sehingga datang ingkang kawinari sehingga datang engkang kawusita sapraptanipun antar jang ngapung ngawang-ngawang penonton ngamuk maknya dalang ya antar jang ngapung gatot dasar meureun ngapung mah dasar dalang kawasa gawayang geus di luhur gampang dikahanapkeun deui cek hanap teh eta geunahna jadi dalang teh nu beunghar soleh anu beunghar soleh mah usul zakat bijil zakat pan loba di mariuk nu beunghar seueur aya di mariuk nu beunghar tara zakat aya serius aya kira-kira ayeuna aya di dieu sina naik ke panggung urang cabok waing bener aya nggak dengekeun kira-kira dengekeun ku gegebir sia baba Pak Jujun meni kasar-kasar ting da uing mah teu bisa nurutan Zainuddin atau nurutan Agim teu bisa Agim mah lemah lembut saudara-saudara teu bisa uing mah atau disigan Zainuddin MJ teu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin melihat apakah dandanan kita sudah rapi atau belum, maka kita butuh cermin. Betul. 5 menit aing nyeri genggerong mata geus saya soal si Jujun. Dengekeun bapak-bapak nu beunghar nu kopet, sugan raksang teh ceulihna yeuh. Ari zakat teh ngabersihan harta Jujun meuli apel di pasar tong makan di dahar apel di pasar malah banu nyepeng
loba kuman kumaha heula lamun can dikumah deui dahar bisi nyeri beuteng harta nu can dizakatan teh harta kotor mun eta pare can dizakatan geus didahakan maka eta harta pare boh naon wae harta nu didahar can dizakatan eta teh sabja ngadaharan barang kotor insyaallah moal manfaat dihakan lagi bakal jadi penyakit mata tehnya lu beunghar kopet mah penyakit teh kapalang stroke darah tinggi paru-paru jantung diabetes dan miskin mah anu kitu penyakit jelema miskin jelema fakir mah roromeheun sasah ngaleun naik seetik pupundakan elit seetik bisul bener tak? Pak Jujun cenah beunghar mah ngeunah beunghar teh ngeunahna naon sih jadi jaba beunghar beunghar mah heureuy beunghar dunya mah innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa annad darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun kehidupan dunya mah heureuy manya nu beunghar teu meunang dahar daging domba kunaon Kang Haji teman daging domba darah tinggi cenah beunghar ngalabok daging teh meunang elek-elek ku tukang macul timiti hulu teri pa hulu domba dihakan darah gering manya nu beunghar hese sare memang boga mobil mah ker hees teh meni kerek nah geus boga mobil nu ngelotrak ke kana garasi mending ngoreja bangsat pugu ucing pasea ari hareup teh atuh Pak Jojo nu beunghar mah ngeunah-ngeunah barang hakan ari ngeunah tapi ka mana dengan semet dieu ngeunah mah dahar genyer tapi ka dieu dahar sampe tapi ka dieu dahar cau tapi ka dieu dahar dodol tapi ka dieu dahar jeruk ngan tapi ka dieu ngeunahna teh dahar appetizer tapi ka dieu dahar tenderloin tapi ka dieu dahar garden blue ngan tapi ka dieu geus ngaliwati koro mah kaharap jadi tai kabeh mata ke nu beunghar bener mah mikir daripada 100.000 jadi tai kabeh mending bagi dua 50.000 jangan sian beuteuh 50.000 ningali masjid can anggeus ka masjidkeun ningali fakir miskin bayatan can dahar acan bere dahar ningali madrasah bangunan bangun eta nu beunghar bener hanas pamajikanna direuncoban emas pikasih ku emas teh leumpang lagi kuat ka kieu udah teu bisa nyiku dan emas tapi ka dieu anak we dibere mobil hiji sewang egel tuk teh paeh nu beunghar kopet masyarakat keprok mu puas pamajikan dikawin deui batur geus luar idah mah anak nanu dibere warisan parbut deui pasea parbut warisan terus aya anu ngabela maneh mana manya nu beunghar salat lohor jam 2 kunaon Kang neme salat pamong ningali nu damel cenah teh beunghar manya jelema beunghar diatur ku pagawean mun bener ge beunghar pagawean atur ku maneh teu sia sugan nerat seleng teh ceulina nu beunghar kopet teh sugan soleh balik ti dieu amin nu beunghar kopet mah Pak anu beunghar soleh mah Pak usum kurban keluar kurban pan loba nu beunghar teu kurban kamarinya komo mun dipenta anak si Nabi Ibrahim Ismail tetep pencit ku maneh siap dipencit Nabi Ibrahim lamun jadi mana Nabi Ismail dipotong hari tada urang teh kamari teh kurban teh kudu teh motong anak anu wae ku Allah digentian ku naon ku domba kira-kira lamun Nabi Ismail dipotong berarti urang teh kudu motong anak kamari teh kira-kira bakal anu mencit mah boro-boro mencit anak mencit domba ge ngitung keneh alah domba mah karing mahal 800.000 1 juta ulu sapi mah komo elu lebar ngajadaog ge nu beunghar teh nu paling pika sebeun ngajalogna teh dihareup dina teras nu jualan Kang Haji ngadaguan basugan we bagian kurban sakitu mana jelema beunghar ngadaguan daging kurban kan balaku tak pantes sa RW teh kurban dengan 2 siki domba teh pareot coba dihakan ke panitia saware bener tak? Panitia mah lain saware lolobana timiti hulu pika hampuran dilag-lag ku panitia nu beunghar dikirim daging alus nini huntuna loncer tinggal hiji dibere kerewedan sari ngegel beletok huntu menang ngawet-ngawet sataun teh raya gung membawa sengsara nu beunghar soleh mah pan usum ka Mekah ini ka Mekah pan loba nu beunghar can ka Mekah di dieu mah seueur haji doakeun para haji di dieu sing jadi haji jadi amin sing jadi haji jadi aya jadi haji aya haji jadi haji mah kuncina duit boga duit daftar ini ka Mekah manasik di ditu jadi haji nu susah mah haji jadi haji ka Mekah haji jadi di dieu da eta mah loba ayeuna mah loba haji tomat ustad rek ka Mekah tobat balik di Mekah kumat rek ka Mekah mah leweh jika nu heueuh ai balik di Mekah leuwih edan kalakuanana oh haji kitu bener tak balik di Mekah kalau lege gue jadi haji teh oh iya teh ngomong teh yang batu dah inget haji mau disebutkan sama barakali habis dibajarkan gede hulu pokoknya ulang tahun saya jujur mun teu satahun sakali minimal satahun sakali ke Mekah maksimal satahun 2 kali atau satahun 3 kali ke Mekah tangke Juni bisa rek milu hayu ke Mekah kemarin Ramadan balik di Mekah tapi anu kurus jadi haji mah susah aja jadi mah
Aya Haji Halimah hasil jual beli imah lupa di Subang Haji Wahyu menang bana sawah payu. Haji Mansur aya halaman digusur Bekasi eta mah lolobana. Loba Haji Tarso ge loba tara salat. Haji Burhan aya teu kok ningali bujur teu tahan. Ieu mah lain ngaran tong kasinggung sia goblok ngaran. Lain ieu mah sikap. 12 kali geus ka Mekah ningali bujur bikang molotot. Aloh itu awewe meuni kijang panter. Naon ji kijang panter kaki panjang pantat muter. Inul kali. Itu mah awewe teh meuni KTP. Naon KTP Kang Haji? Kolot tapi pulen. Ampun aing. Aya Haji dulu masjid, gedul ka masjid, gogobrok deukeut masjid, sareng nolok ka masjid. Pernah sakali peden adan alus, adanna juga di Mekah. Adan Mekah teh kumaha Ustaz? Oke yeuh. Tuturubun sugana mah di Mekah sugana rek salat da beda aya adan di Mekah tuturubun ka masjid sugana rek salat pek nong adan balik deui we eta mah Haji Jubaedah mun awe mah balik ti Mekah teh ibadah Jubaedah nya seuh baju nimba jeung mah wadah. Allahu Akbar lain salat kali nyanyi lek secolek omo banyak bersihnya lek secolek omo asyik nyucinya cek salakina mana kali nyanyi lain salat da masyaallah aja gelo doakeun haji di sing jadi di haji jadi amin alias haji mabrur roh amin ya Allah ya Rabbal. Ditanya beunghar miskin mangarang ditanya macari cing hei urang karep Mario boga budak mending 10 soleh mending 100 soleh mending 100 Pak Jujun seueur teuing. Nah, amun seueur teuing 100 ge da soleh. Lamun pertanyaan Jujun ke, "Hei urang Mariuk boga anak mending hiji soleh mending 8 bedegong?" Mending hiji boga anak 8 edan kabeh nu kaji ge sosolontodan aing ada kok. Cik naon eta? Ngazaan aing. Iya we. Becing tonggannya aing muka lah yang ngazaan. Heze doal. Aing ngazaan Cing. Ini biangnya. Sherina dengan ayam arbut tusum yang ayam aka ayah kene di Mariuk nusuk mabok ayah eureun jang eureun nya ngabeja lah Pak Jujun dah saya mah teu salah atuh Pak Jujun teu salah saya mah minum sabab aya arakna arak ayah sabab aya pabrikna pabrik ayah sabab izin pamarentah jadi nu salman saya pamarentah jika nu heuh teh ngomong teh ieu urang balikeun ayeuna lamun pamarentah nyeun pabrik sakade kabupaten Subang legana tapi eueuh oge jelema nu nginum hiji-hiji acan bakal payu mah bakal maju mah pabrikna bangkrut no sababna pabrik arak di Tangerang bagi maju sampai hakanan wae ku sia mata kamu nek cager ulah karena batur niatanna tina diri sok didoakeun sing calalageun amin bisi mah keur mabok modal badal kumaha mun keur mabok pae aing adok ceklet modal emang sih harapan malaikat bisa nyanyi tanya ku malaikat marabbuka anggur merah bisa gitu malaikat gemes di dagor huluna bak dahsyatnya bagi geuleuh malaikat ditajong bokona bak teganya Mas ayeuna mun anu ngajak mabok cek kuing nyanyi ayeuna mah mabok euy moong aing mah dulu aku suka padamu dulu aku memang suka bantuan atuh ici ya gitu dulu aku gila padamu dulu aku memang gila sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku sekarang takut mau takut mau sekarang takut sudita tah kitu bantuan eta teh ngapakeun tataan ge 3 bulan
cek pamajikan teh ari ayah cenah naonan tatan we cicing mama ieu teh piduiteun. Kayak hiji gawena abok nu kadua gawena teh ngan jisong mayong kieu-kieu meuni nancep eta leuheun muter. Pak! Sok ningali nu gapleh. Cek aing mah kalbar-bar wae eta leungeun diputer-puter ka luhur padahal mah kitukeun we atuh kartu teh meh tereh heuh. Ieu mah da lain muter. Geus ya eureun, tukang gapleh mah sok gancang paeh. Sabab gaweuna silih paehan. Modar sia. Da sia ge ku aing modar. Nu katilu boga anak teh jadi sengseong. Apa sengseong? Dongdot. Apa dongdot? WTS. Ibu-ibu di dia mending jadi WTS, mending jadi awewe setia. Setia mah selingkuh tiada akhir. WTS mah wanita taat suami tertim. Boga anak nu kaopat tukang gelut, nu kalima tukang zina. Naudzubillah heming. Geletuk ke ibu mau tinggal hos bapak tinggal di jero kubur ibu jeung bapak. Geus gogorokan butuh doa budak soleh. Sok rasakeun kemun maot. Jun, Ahmad, Engkos, Ikin, Eman, Tatang, Ipah, Anah, Maisaroh, Nining, Titin, Imas, Telem, Lesiem, Sayem. Aya kabeh aya. Dasar mariuk segala aya. Ek neng anu eueuh aing mah napa urbah. Perasaan mah boga anak teh 8 tapi naring di jero kubur eueuh nu ngadoakeun hiji acan. Da itu boga budak. Loba budak nangan edan kabeh. Rajin teh ini ka kuburan inung bapak satu sakali rek lebaran, batur mah di kuburan inung teh luhureun kuburan teh ngadoa. Ieu mah lain nyabutan cukuti mimiti nu cikapi kan nu bungsu nyanyi we da teu beuleuh ngadoa. Mimiti nyanyi, aku relakan kepergianmu bila itu yang kau pinta Oma Ici. Tulikeun da eueuh sarmila di mah Ici haeun kan. Tulikeun ku adina nu kadua eta mah leuwih edan ngarok teh sorana serak-serak becrek 30 menit aku di sini Allah Jamrud. Tulikeun teh kudu katilu eta mah irung ditinik jiga muning ditenok nyanyi rada ngepop Sepia malam ini ku takkan pulang janganlah kau tunggu daku demi cintamu Sheila on Allah ditulujul teh dorojol teh anu pangbungsuna sugan teh harapan terakhir rek ngadoa teh beuleuan beuki edan leuwih ti lancek-lancekna bari budak gila huluna bari nyanyi badokon jempi-jempi kan aku agar si Lela makin cinta padaku. Malaikat gemes kali kubur cek malaikat Omad bin Ujub abdi malaikat anak sia datang kabeh alhamdulillah malaikat nyanak doa borok anak sia mah teu beuleuh ngadoa nyanak doa malaikat mawa bah dukun ti si alam seret kana huluna beuki ripuh bisi teu percaya kana omongan Pak Jujun anu jiga bari heureuy pek urang mariuk maot ti heula Jujun paneuri atau ngame adil urang barikeun Jujun nu paneuri urang mariuk ti heula urang mariuk bakal maot Pak Jujun bakal maot heula urang mariuk heula Jujun alas ya Malek tadi aing dionang ka dieu tinggali ku aing mah dicoret. Lain kok tong ngorowok kitu. Dina nyana ge atuh meuli kitu aduh ampun aing malek geus. Lain aya kadua-doakeun Jujun sing panjang umur, sing sehat, sing salamet, sing ketol ibadah. Urang dia ge didoakeun ku Jujun sing panjang yuswa sadana sing jara di akhir ibadah. Jangan manehna mah amin jang aing mah henteu nya. Doakeun Jujun sing panjang umur, sing salamet, sing soleh, sing ketol ibadah. Gitu atuh. Naon teu meunang ningali jam ieu jam saha ieu kajen kur bogana ieu usil pisan teruskeun moal capek saha nu capek keun bae Jujun capek karunya teu ka Jujun tuh nya cek aing ge jelema ayeuna mah ajengan pae ge kajen dieuna karunya teu jodoh matak neng cep didoakeun ku akang gancang mitembean pek gancang gerak keureuh ngame gampang bareuh supaya neng jeung cep gancang boga turunan anu sok amanati akang yeuh ping-ping cak-cak ping-ping toke papang hulung momotoran ra pecak peting engke bisi kaburu kotoran nah Jujun capek karunya teu ka Jujun tuh nya cek aing ge jelema ayeuna mah ajengan pae ge kajen dieuna karunya teu jodoh matak neng cep didoakeun ku akang gancang mitembean pek gancang gerak keureuh ngame gampang bareuh supaya neng jeung cep gancang boga turunan anu sok
amanati akang yuk ping cak ping toke papang hulu motoran rapet cak peting engke bisi kaburu kotoran. Nah segala ayah heuh anu heuh aya pop aya rock aya dangdut aya coba penting mah dangdut hungkul rugi puluhan juta ke mending mana aing majikan solihat salaki soleh anak turunan soleh can lengkap neng cep teraskeun nu katilunya wa khulatuhu ma'as solihin dawuh Rasul bab jajama lamun ngabogaan batur campur batur gaul tatangga anu sobat dalit batur gaul anu so Cep Ahmad ahli ibadah amin Neng Afifah ahli ibadah amin ai jelek teh nyeun imah gagabah asal jadi tengah peuting keur selektif anu gegedor ka bumina keluar get out cek Neng Afifah ka Cep Ahmad Ahmad eta nu gegedor nya riksakeun atuh bade cek Cep Ahmad kana kolor nah sababna Ahmad cek kana kolor nah besar deui atuh teh bener sabab keur teu make kolor ieu otakna kana teu baleng wae omes si otak mesum wae gede mana bulet jeung buner gede bener sabab bener mah teu bisa diteureuy bulet mah bisa kena diteureuy bulet jeung ku aing tara aya jelema ngomong diteureuy bener sa ku aing mah tak bener mah gede cek kana kolor sabab keur teu make kolor begitu muka panto ternyata nu gegedor teh polisi eta polisi geus teu make selamat malam acan jol nunjuk kana cukang ilung Cep Ahmad maneh si Victornya abdi mah Ahmad Pak Victor Ahmad abdi mah Pak rek Ahmad rek Victor milu ka kantor polisi jam 2 peuting Cep Ahmad digusur ka kantor polisi nah sababna ternyata eta polisi keur dititah newak rampok anu ngaranna si Victor nucut penelitian imahna belah dinya salah newak polisi teh Victor dimaksud penjahat teh mah imahna nu pagigir-gigir jeung Cep Ahmad tapi tong nyalah kenting polisi mun polisi salah newak pongan Ahmad nabetna tangga jeung rampok kahartos maksudna matang aya we papatah tong sok gawe jeung tukang dagang tarasi masing teu beuki tarasina bau nama bakal kacepretan pemuda urang Mariuk tara mabok tolol teh urang Subang rek adon mabok geek we di jalan di dieu teh urang Subang rek mabok teh ai pek teh urang Mariuk bet pipilueun ngariung wungkul ieu mah milu ngariung ulah nyepeng botol arakna model kieu komo muka tutup botolna model kieu mah komo pipilueun nginum model kieu mah ulah ieu mah milu ngariung wungkul tolol teh polisi rek ngewakan anu mabok dan nu ngariung ge bakal katewa pada abdi mah teu mabok jelaskeun dari kantor digusur kabeh ka kantor geus di kantor polisi titah ngangah sia peuteui coba deh jengkol teu puguh maneh mah geuning nguling bak nyeri beuteung coba maneh alkohol berarti maneh nu mabok nu hiji ditewak nu tiluan dibalikeun tapi pan anu tiluan oge katewak heula dabongan ngariung jeung tukang mab tuh si Tommy Soeharto dabongan ngariung jeung tukang mab tuh si Tommy Soeharto ditewak apa Maya Rumantir dipanggil Ida Iyasa dipariksa Yani Rahman digeroan bongan naon eta artis anu eta digeroan sabab bobogohan jeung Tom coba lamun bobogohan jeung Jujun apa aya tuluy mah ari gaul tujuan tukang dagang minyak seungit masih teu kabeuli minyakna seungit nama bakal kacepretan tuh aya kepangadongeng neng si teteh si akang keur sare tibra jam 2 si teteh ngaguyah-guyah tara-tara ai si teteh mah neng tara ngaguyah-guyah siga ibu-ibu di dieu ka salaki teh ikin hudang ikin jaba nyebut ngaran jaba ngaguyah-guyah papun si teteh mah turutan ku neng si teteh mun ngagingkeun akang tara kitu neng Afifah kulamei dicaketkeun kana cepil teh Ariyah teh ayah atuh Pak Jujun bau heos pede aja lagi kan geus make fresh mouth awaknya geus seungit pakai Axe Afrika kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah Anda hari-hari teh lain ngaguyah-guyah pasti teh mah lamun hese hese urang sok diantelkeun lambeina ni lembut teh kade teh bener lain heureun jijeun ieu mah sok ieu ya ngan harita ngaguyah-guyah harita mah ya jam 2 beurang kuring ngoreja mah aya naon rampok teu percaya maknya jam 2 aya rampok ngan ieu pamajikan pias wah heueuh sagede wing teh
cek kana kolor sabab ke teu make kolor. Jadi muka lomari da kuring mah di imah teh bapak lomari jeung pamajikan bisa sabab sok sieun campur wing mah leuheung campur luaran mah mun geus campur jeroan wing sebel. Da aya barang awewe nu pang ijid-ijidna Ustaz, aya barang awewe nu dipake ijid ku wing geuh ningali eta mah segitiga awewe. Itu barang wanita yang paling saya benci itu. Jujur malah mun ini kayak di popoyan aya segitiga awewe. Nu di popoyanna kajen teu jadi ngaliwat kadinya, kajen neangan di jalan sejen. Da pamajikannya mun rek sare sok ditanya ku kuring mah. Make keneh segitiga teh cek teh. Lamun masih keneh make tidak dicoplokan kuing. So geuleuh teh ngahalangan we. Kutan kadinya los. Bebe muka panto kuring nempola tina gordeng. Di tempat teh duareun panto teh lalaki jangkung gede meuni kaset ngan hanya ka pinuh ku tato. Paingan pamajikan reuaseun cek kuring teh. Kuring teh wa ka muka panto. Rada gager nyeuman heula we da ka imah ajengan mah bor-bor anu tatoan anu teu boga kopiah ge nginyeum heula. Ari ieu ka imah ajengan muka baju ngawak make tato. Alah reuas. Sabangsa ini ilmu panu mujape pamake dibaca heula. Jurus kunyuk melempar buah siap. Pukulan matahari siap. Saras 008 siap. Geus sagala siap karek panto dibuka kuing. Mungkin dibuka langsung digos, di saywar. Di perang psikologis cek bahasa legenda mah. Cek urang dia mah digos, cek urang Garut mah diporongos oncom. Mungkin dibuka langsung ditunjuk kuing. Saha? Nah habet kitu apan jangkung. Ari uing mah pan nangtung jeung diuk eueuh bedana. Berarti saha? Pada eta teh aya tinju geuning nya, sok aya ngadu pangabaran tinggal mik tisan rek tinju geuning panonna teh kieu. Ningali beungeut lawanna, penting teh gos teh dina gelut mah. Eleh gos mah jiga dongeng tuh. Pamajikanna nyeleweng, salakina biasalah awewe lieur teh selingkuh. Ai pas kolorna tinggalkeun lalakina teh. Salakina datang, "Nyai, kolor saya itu." Nu aa, leutik lain mah itu mah gede. Ngasupun lalaki saja. Ngaku sia. Akhirnya pamajikanna ngaku nya cenah abdi teh nyeleweng jeung tetangga cenah bieu tanu anyar pina ngamuk disiksa pamajikanna bari ngasah bedog. Dipencit sia ku aing lalakina. Genep jam ngasah bedog. Geus nyempring bedogna gancang dikait ta kolorna teh. Tuduhkan saya mana? Tuduhkan pamajikanna gagedor. Keluar. Pas keluar jangkung gede. Jelema kan leutik. Udah gede geuning tapi da masih kena boga bedog. Tuh tunjuk heula. Mane jina jeung pamajikan aing? Heeh. Ituna wani da leutik teh. Heeh, cenah aja kelot. Ieu kolor tinggalin. Jadi bedog meunang ngasah genep jam teh ngan ukur pake nganterkeun kolor. Mata tak uing boga lalakon eta jadi harita ge digos heula kuing. Saha? Sugan terek nonyo kalian cium tangan Pak. Abdi cenapa santri bapak ke da teu boga santri tatoan wing. Santri kuring di Garut aya 300 urang eueuh nu tatoan. Santri Mitoha di Ciamis aya 2500 kurang leuwih eueuh nu tatoan. Santri kuring di IAIN aya 10.000 leuwih mahasiswa eueuh nu tatoan hiji ge ke. Santri bapak di mana? Bapak mah moal kenal cenah ka abdi. Waktu bapak sok ngaos ka Sukamiskin Lebak. Abdi teh cadidinya apa ngobong 12 tahun maksudnya mah di penjara. Jadi Sukamiskin teh LP, manehna teh maehan jelema 2 dihukum 12 tahun 4 tingkat, mobil 8. Eta imah tatangga. Imah tatangga Ustad imah uing mah nu gigireunana nu esna jadi nama aya mah jadi 28. RSS SSSS 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 SSSS. Rumah sangat sederhana, sisi susukan, sabulan sekali setor, susah santai sempit sekali, seseleket selesai sholat, setik sepena syukur rasaat, susah senggama, susah tenang sama-sama, jeung pas sedak-sedak. Cek simguring teh, nah mana yang berdatang ka diajang lain balik ka imam maneh, da urang Banjaran. Atuh pas cenah abdi balik dikateun abdi mah edan deui, da abdi gelo teh kieu teh kabawakeun lingkungan, sugana justru abdi ngiring ka bapak teh bade babalik pikir, sugana kacanakeun sae. Cek kuring teh heuh atuh kitu mah. Dibere kopiah urut jeung batik urut. Napa lurah beuti beren urut nu anyar mah teu boga. Eta ge ngirim THR ti Bogor, lain urang dia di mana teh urang di mana THR. Urang Bogor ieu mah nyaho ka Jujun tina kaset tina TV meureun pangincan alamat apa ngirim THR dibuka teh batik sutra meuni hade. Ngan pas dipake nyalekan wae. Koplok da sakieu. Jadi kokoplokan panjang teuing. Eta batik kukuring dibikeun kasih eta menipas. Budak kaset, keur memang kaset bersih bodas, make batik sutra, make kopiah ti uing. Wah, ganteng gagah. Diajak ngaji eta budak uing ka Jawa Tengah ka Banjarharjo. Urang Jawa mah nyambut ajengan teh pan teu cara logog jiga urang Sunda.
ngajajar nyamut anjing teh urang Jawa mah tuh narangtung teh cerita di karpetan disambut lagi make hadrah make ben sabok tagoni deng cari hubung tangan eta kasim kuring di tempat teh ka tukang si eta ge keur diciuman leungeunna eta budak boga keur dijeuti penjaratan utatoan ustad keur diciuman leungeunna sing bade naros ka urang Mariuk sababna eta budak bet diciuman leungeunna tah barengna jeung ustad barengna jeung si Jujun dianggapna teh tangan kanan Pak Jujun belum tahu dia lamun dibuka bajuna tato sawak-awak eta giliran Jujun ceramah di luhur panggung si eta mah di imah nu boga hajat barang dahar we biasa meureun di penjara mah bebas enon di alas ari harita bebas teu sidikna kueh delehna gerek di dahar apa kueh deleng ning umah anak aya teu tah deleh we wungkul ulah sok hayang kana kueh eta mah sabab moal dibikeun boro-boro ka urang Mariuk ka uing ge ku Pak Unar teu diasongkeun dan biasanya mun teu diasongkeun sok dibahankeun biasana apunan Pak Unar kata ngamurek mahnan ajengan tong diasong-asong kana leungeunna sok era teh makanya mobil diparkir di ditu hayo memoa dus di dieu jelema narempo eta teh ngawiwirang Pak Unar emangna uing ajengan dus tak usah nya mulai kaingetan malain kitu carana tak ayeuna jelema kan keur ngali-ngali ka panggung kabeh Pak Unar mah gancang ditahan pagawe heug jalan tukang kana mobilkeun apunan kana Pak Unar tong dianggap ieu mah heur jadi tong dianggap heur Astagfirullahaladzim. I'm sorry Mr. Unar, just kidding man. Jangan dianggap ini hanya sekedar main-main. Jadi tolong oleh Pak Unar jangan dianggap main. Naon? Kita kumaha Pak Unar rebet asa ulah nu hasem. Tuh nanya. Yo kembali kita canda saja barusan mah. Yo, Neng Cep, doakeun ku akang. Lamun bumen-bumen cari lingkungan anu soleh supaya Neng Cep kasanakeun so. Kieu contohna ieu. Sa RT teh 30 suhunan, 30 kakak. 28 sunan sok ka masjid berjamaah. Anu sasunan tara, kana sok cicing di dinya da bakal daek ka masjid. Daerah sosoranganan tara ka masjid leres. Nah sa RT 30 suhunan, 28 sunan tara ka masjid. Nu sasuhunan sok ka masjid, gara sok cicing di dinya. Saminggu we di dinya aya bahan eureun ka masjidna. Sabab capek keung sosoranganan eueuh batur ka masjidna. Jelema opatan hitut saurang teh hitut tiluan sanu era. Nu hitut keur ngariung opatan jawab cekuk siap. Oh ini tadi meni mabek, meni maledak oh pada ngekea. Ayeuna jelema opatan hitut tiluan teh hitut saurang sanu era. Nu teu hitut keur opatan ngariung jawab tut lembut. Hiji cicing wae buru atuh gerah hitut saurang nilai. Si horeng eta opat jelema teh keur lomba pagede-gede hitut. Pemajikan solehat salaki soleh anak turunan soleh tatangga soleh cekap dugi kadinya dan cekap kirang kene hiji deui naon neng dawuh Rasul wa rizquhu fi biladihi bagjajah mah lamun rizqina deukeut ulah ieu mari imah di Mariuk ai sawah di Singapura Pak Jujun tong heureuy ari sawah teh maksudna mah pakasaban gawe piduiteun. Nah, Pak Jujun buat menik itu nggak ngimpi. Apan kuring dionang ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong, tak kamari bulan September anyar kene. Lain dionang ku urang Hong Kong, Cep Ahmad akan kaditu teh jeung si Tetete. Dionang ku urang Indonesia nu digarawe di Hong Kong. Pun mojo mah ngobrol jeung mari sahak pan opatan. Kuring mari sahak pamajikan menik teh asisten mari sahak. Eta keur ngobrol di hotel eta uing ngadengekeun. Pun bojo ngobrol jeung mari sahak, cek pun bojo teh. Baica. Ada apa Bu Kiai? Perasaan kita tidak di Hong Kong ya? Emang perasaan di mana gitu? Perasaan kita sedang di Jawa Timur. Rek perasaan teh asa di Jawa Timur kumaha atuh da 30.000 tenaga kerja wanita nu di Hong Kong teh usadasan eta teh urang Jawa Timur kabeh. Di tengah kota teh tempat teh si Andi Lau Jackie Chan. Oh, lemur si Jackie Chan mah. Teh teh aya Taman Victoria ngaranna teh. Mun poe Minggu urang Indonesia unggul di dinya mah nu ngaliwat anu naon cek asarna. Pangih didihnya, subhanallah. Kuring wawancara jeung hiji jelema, jeung hiji awewe. Neng sini. Udah berapa tahun di sini? 7 tahun cenah Kiai. Wah,
Udah berapa lama ya, saya bilang gajinya udah gede dong. Alhamdulillah Kiai, katanya saya bisa menggaji lagi yang lain dengan gaji saya, berarti kan gede. Enak ya Neng. Curut-curut ya kadang cipanonan sedih. Kenapa saya bilang menyinggung ya pertanyaan saya? Maaf kalau saya menyinggung. Enggak Kiai, enggak. Cuma saya itu sedih aja. Meskipun saya banyak duit di sini, tapi bagaimana mungkin saya bahagia? Tidak total bahagia saya. Kenapa? Anak saya Kiai. Oh udah punya anak, udah Kiai di Surabaya. Saya udah 2 tahun nggak ketemu, cipanonan lewe. Jadi bahan ceramah ayeuna. Dipikir kuing bener sekolotnya, tetap tebagja. TKW, tenaga kerja wanita, mudah duit juta-juta. Ini ke Saudi Arabia, bari jauh jeung kula warga. Hatena mah marojengja, nu kitu lain bahagia eta nu kitu, lain bahagia eta nu kitu, lain bahagia. Nyanyi kabeh ah teu nyanyi mah eureun aing ceramahna ah. Ayo bareng. TKW tenaga kerja mudah duit juta, ini ke Saudi Arabia, bari jauh jeung kulawar. Hatena mah marojengja, nu kitu lain bahagia eta nu kitu lain bahagia eta nu aku genah. Ngeunah mah tetep anu cekolot baheula, ai kolot baheula ku palalinternya 2 kecap tapi patri. Kieu cenah jang ngeunah mah hirup mah Cep Ahmad Neng Apipah. Butrak batrek katungguan budak leutik kaadian eta nu ngeunah mah. Naon cenah ce aya nyanyi ce aya. Nu henteu awas ya ce, pokona balik ti dieu mali toel geus salakina aya. Kumaha coba? Butrak batrek katung eta budak leutik kaadian. Kieu maksudna orang jelaskeun. Butrak batrek katungguan. Kieu contohna. Imah di hareup aya lahan gede, jieun warung. Wasarda nu deukeut ka imah we, anu bisa dikelola ku urang jeung ku salaki. Ini ka grosir ka Subang. Buka jam 8. Neng Afifah jeung Cep Ahmad muka. Breg nu balanya urang mariuk resep balanya ka Neng Afifah jeung Cep Ahmad na. Saja bati kasep jeung geulis teh someah dareh deh ramah kanu barang beuli. Pan resep ibunya kanu warung nu ramah mah nya. Model uing, no salon resep ka warung Cina. Sabab warung Cina mah balalageun. Milih teh mubak heula tara ditanyakan we. Bawa bangsa urang, karek torojo geus mau apa? Karek torojo geus mau apa? Masih gadi nyegag wae. Da eta urang mah siga nyinok tukang karedok di Garut. Unggal poe dagangan nyinok laris. Bala-bala pisang jeung nu amis-amis, lain peda rupana geulis. Kaditu ka dieu budina manis. Nyinok tukang karedok aya laguna ge cek budak teh masih bapak hayang karedok engke heula urang meuli ka nyinok masih bapak hayang ka nyinok nu setuju sia teh heng digaplok cenah bro balanya ai jam 11 hujan gede cek Cep Ahmad jeung cek Neng Afifah ah mah hujan mah ah kewe urang ngadaguan raatna turuban heula bisi kacepretan dagangan tutup heula warung teh ngadaguan raat hujan tah eta teh istilahna teh ceuk basa Sunda mah butrak batrek katungguan mimiti we tiris meureun Cep Ahmad teh tual toel ka Neng Apipah ip apa sih Apipah aja ada anak urang nu kahiji geus sabaraha tahunnya umurna 5 tahun pantasnya mun diadian nah, program kedua budak leutik ka cek Neng Apipah teh jangan ah teu kenging Neng tos janten caroge mah Neng teh ka caroge teh kedah tumut jam sabaraha wae nu ngaran awewe mah ibu dengekeun sia ibu kudu ready to use awas senang heureuy lamun jam 2 ibu ditoel ku salaki kudu siap Neng Apipah awas teu bener ngolok ibu ditoel ku salaki teh mah kadeut mawi jangan lagi kau dekati diriku jangan dosa adi junjuk sadosa teh hadis idza da'ar rajulun ra'atahu ila firashihi fa'abat qabata ghadban la'anat al malaika hatta tusbiha di mana Neng Apipah gitu nya digeroan ku Cep Ahmad diajak sare Apipah kada nolak ka Ahmad penolakan Apipah nyababkeun Ahmad amak maka amakna Ahmad nyababkeun malaikat turun kabeh ti langit ngalaknat eta awewe ka subuh. Mah puasa sunat kayak kudu bebeja Pak pada puasa sunat khusus ay wajib pada bareng jeung salaki Pak pada puasa sunat abdi nyenek Senin Kemisnya masalahna kudu bebeja bisi salaki jam 12 aya kahayang lamun bebeja heula mah meunang jam 12 mah sare yuk Pak apa abdi teh nuju saum tadi nyunkeun widi tapi lamun ibu teh bebeja heula jam 12 salaki aya kahayang kudu taat ka salaki wayahna teu meunang tanpa reserve kudu dibatalkeun puasa sunatna ya ajaran ieu
Keselahan neng malah ngabakti we ka salaki surga bagian neng. Amin. Awewe mah eueuh deui bakti ka salaki surga bagianna. Amin. Ibu keur masak di dapur. Da ikut dicaritakeun mah. Ieu geus umroh ka bencan. Geus umroh acan. Hayang menang ganjaran umroh palai. Boga duit teh? Teu kudu duit. Kaulaan salaki. Sakali ibu ngaulaan salaki keren ridho, sarua jeung sakali pahala umroh bandinganana. Contoh, ibu keur masak. Cek salaki teh. Coba cek ke Ahmad teh. Pip, ukeun kopi. Neng api pak gancang tutur. Mangga. Nah, salahna tinggalkan sangu, da sangu macan kaluhan di dahar ku salaki. Tapi kopi geus dipenta, gancang kocek, gancang jieun, gancang dikeun, bari somea sok pilih kira kopina kirang gulana sok ejal diantosan ku api pak. Eta teh bari somea kitu teh, bari ridho ngalaena salaki, ganjaranana keur awewe mah sarua jeung sakali ibadah umroh. Lain hara fadilahna. Makanya ibadah umroh teh nyium hajar aswad. Sakali nyium hajar aswad teh 70 dosa leutik murudul tina awak urang. Pan loba nyium dosa leutik urang teh bener teh dosa gede ge balatak. Nah atuh ayeuna mah ibu mah teu kudu ka Mekah, cium we salaki. Balik ti dieu tangke 200 kali. Jontor suban bibir. Niat abdi rek ngaleungitkeun dosa-dosa leutik. Ngan bingung nama lah miskinana, ngan bingung nama bakapi omongan namun salakina teu milu ka dieu. Pak, dieu. Aya naon mak dieu. Aya naon teh ngamalkeun ilmu ti pajujun. Nah ibarat geus deu kejot. Cek salakina nah sia mah balik ngaji teh jadi gelot. Mataknya ari ngaji ajak jeung salaki bae ilmuna katarima ku kabeh. Jadi mun ibu geus jeung bapak mah aya ka dieu engke balik ka imah nyium teh bapak paling seri ngamalkeun ti pajujun sakitu engke teh. Jadi kitu neng, gampang keneng mah surga mah ukuran ayat di salaki. Sok ngaulaan salaki anu sok. Da salaki pika sebeuleun mah tukang mabok tong dikaulaan menta talak ke hulu ngajukeun talak wajib hak malahan di pamajikan daras we. Jadi Omar ulah nolaknya mun jam 2 ibu ditoyok ku salaki daripada amok-amokan kudu mali. Meong. Atawa kieu kenapa? Gatel ya. Jujurnya tuh udah keuheuh cenah abdi temanya kena kudu taat abdi ka salaki keur sare tibra kayaknya mah kudu ngalayanan. Bener kudu kitu. Atuh Pak Jujun ai keur sare kumaha? Lamun mung diganggu make otak akalan. Memeh sare dahar jengkol heula sing loba. Sarena salaki tongongan sarena. Lamun jam 2 noelan mah sing pas kana cukang irungna mali. Ya. Insyaallah kana salaki bakal kabur. Mun kabur tewak leungeunna. Kunaon Pak teu jadi siah bau isuk dewe teu nafsu. Ibu mah hees dewe teh ka subuh. Ieu ngomong jika babala-bonyangan ti tadi keur jelema cerdas mah dicokot coba anu sok jadi masalah dina rumah tangga naon mun teu anak rezeki da loba jelema berontak gara-gara salakina teu gablek gawe bener tah da loba budak berontak gara-gara anak narieut bener tah ayeuna mah kabeh kumpul ku Nabi Majid tadi di bere gambaran pamajikan solihat salaki soleh anak turunan saroleh tatangga soleh rezeki deukeut cing kira-kira naon deui nu kurang lamun geus kitu sadaqta ya Rasulullah betul apa yang kau sabdakan ya Rasul lamun eta opat kapimilih ku neng jeung cep geus tomanina tinggal we neng jeung cep teh nyiapkeun diri keur balik ka Allah nu Maha menciptakeun diri supaya urang balik ka Allah teh mawa harga diri amin dan opat ceuk Pak Ustad mah sing kapanggih kabeh ku panganten baru nu keur barunga sing kapanggih ku panganten bari nu keur baringung supaya kabingung urang teh diganti ku kabunga sesuai jeung ayat nu dibacakeun ku simpuring tadi awaskeun deui ayatna ibu tong sing panjang sing ponok sing lami sing sakedap ibu jadi ibu-ibu di Mariuk mah resep teh kanu panjang sareng nu lami kitu nya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Demikianlah buletin malam kali ini. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Studio 5 Mariuk, saya Jujun Junaidi bersama Desi Anwar mengucapkan terima kasih sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Dadah Lala, dadah Tingki Wingki, dadah Dipsi, dadah Po. Teletabi semua berhenti cekap saja melambung saparapat mudah-mudahan bermanfaat. Demikian wassalamualaikum.